Para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulya anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan. Kalian sehat lahir sinareng batin, aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dangkeut ieu pribados tiasa nempangan di palawargi sadayana anu saja medar deui carita anu katunda, carita tanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincak kana seri atanapi bagian ka-32. Satu acana sapertos biasa peribaros anu baris medar ieu carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskahna teu woleh-woleh sajana da dihapunten ka sadayana pilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana oge padumukan atanapi pilemburan anu kaguar kababaca atanapi kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang hapunten ka sadayana kumargi pami teh mah kaleresan aya anu sami ieu mah sanes anu saenyana kitunya mung sabatas carita anu teu aya dina kanyataan anu saenyana kitu mohon sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka-32 sejak dikawitan wilujeng ngadangukeun. Saterusna obrolan teh nepi kana perkara kajadian nu keur lumangsung di wewengkon Cisompet Garut. Tayalian ti lemburna Anggala jeung Akisani nu nguputna dimimiti dongengna pangaruh siluman nu katelah Nyi Ratu Gendis sinis teh anu kiwari keur meujeuhna naraweco di tatar Garut. Kitu deui pakuat pakaitna Anggala jeung eta pasoalan nu kudu ngalibatkeun manehna jeung kulawarga bapakna. Tur kudu maluruh cuk-curukan dulur sabapakna. Nyatana Jumani nu kungsi dikukut ku kersana Mama jeung Sanukri di lembur kampung Jenggung. Kabeh ebreh dikedalkeun ka balerean nu aya di harita mah pangpangna ka Mama ajengan anu harita memang geus kaharti naon jadi tujuan anak Anggala pangpangna datang ka anjeunna teh. Mama ajengan Sanukri teu kaget teuing ngadenge pamaksudan Anggala sarupa kitu teh. Da memang ieu teh geus aya ibar ti anggangna. Nalika Mama ajengan menang pancen teh diamanahan titipan budak ku Raden Maulana teh atuh huleng we Mama ajengan Sanukri teh sajongjonan mah ngahuleng lain pedah ku seunggah da teu tela geuning pancen ieu teh tacan rengse ya memang dari kitu teh mah ieu ge sarua jeung ngamalkeun elmu nu geus kungsi di ala dina mangsa keur ngora baheula. Nya dumasar kana eta perkara atuh we nu aya pikeun Mama ajengan teh boga kasempatan pikeun ngamalkeun elmuna nu salila ieu can kungsi digunakeun keun cenah urang jajal sugan we aya mangpaatna. Da geuning memang aya sabagian jalma nu butuh pitulung ngagunakeun
kabisa na salila ieu. Atuh mudah-mudahan we sing jadi tambah-tambah amal kahadean pikeun jalan ibadah kanu maha kawasa. Waduh, ayaku ararahengnya ilmu teh geningnya, asaku rupa-rupa yo, asa ngaraos helok ngaji mah, sok emut nalika di Mekah kapungkur. Da memang ararah aneh jelema bareng tepung jeung Mang Haji teh. Da eta mah mun dilalakonkeun ku Mang Haji ayeuna jiga nama cukup saputing jeput pikeun nyaritakeun anak oge atuh. Kapawasaan nu maha kawasanya, ampun nepikeun ka kitu eta. Pokna Haji Satibi nu pangheulana milu nimbrung kana eta obrolan. Sabari cacamuhilan nyaneut seupan talus. Nulian mah bati nyerengeh mesem kadenge cumaritana Haji Satibi teh. Raos kieu seupan talus teh ni cak yol kieu. Mun di Mekah mah dahareun kieu teh lah. Katalahna teh roti kebab teh, roti kebab. Da eta mah geus lah Mang Haji. Atulah meni ampun ngobrol teh sok mana karep Mang Haji mah. Era ku samah atuh. Jika pajarkeun urang janggung teh kana ditu we jiga Mang Haji. Duh ampun Mang Haji. Cek hoer. Nu harita motong caritaan Haji Satibi. Jigana ngarasa jengkel ngadenge Mang Haji Satibi ngocoblak teh. Tapi antuk nama ger we salerea nu area di dinya teh sareuri. Anu tungtung nama obrolan teh beuki rame. Salianti nanggap dongeng Anggala oge balerea teh nyaritakeun kajadian tadi beurang. Anu sakitu rame na. Atuh kajadian nu lumangsung di kampung Jenggung dina poe harita teh. Balerea anu nyaksian tarungna Anggala ngalawanan baladna Bah Jahro tadi beurang ngarasa helok ka Anggala jeung Kang Ishak. Memang ngabogaan ilmu bela diri nu sakitu tanginasna. Kan kur sageprakan apanan balad-balad Bah Jahro teh nyage pangawakanana jarangkung badag. Sing kaloler geuning. Poer mah komo make jeung hayang diajar ilmu bela diri sagala rupa pokna teh ka Anggala. Nu harita Anggala mah bati mesem we. Keur meujeuhna rame ngobrol kitu ngadadak bumina mamajengan sanukri teh karasa ngarieg. Kawas aya lini disusul ku sora angin nu ngadadak ngagelebuk di luar nebakana dangdaunan. Ni seah atuh samalah make jeung aya sora anjing babaung sagala rupa. Tara-tara ti sasari. Kaayaan ngadadak karasa karareueung. Atuh salerea nu keur ngobrol teh dadak sakala jarempe. Beda puguh ngarasa reuwas atuh. Ketambah jadi keung. Bulu punuk oge meuni asa ngawid-wid. Sing puringkak. Tapi mamajengan sanukri mere isyarat ka balerea sangkan tenang. Kalayan balerea ditungtun maraca ayat-ayat Al-Qur'an. Atuh reang harita teh sabisana bara bacaan nyage dina kaayaan rasa sieun anu pohara. Balerea oge kaasup Anggala teu wudu we manehna oge ngarasa keung. Nyage ieu teh lin kakara yang hareupan hawa siluman samodel kitu. Nyapan kungsi harita basa yang hareupan nya Ratu Gendis sinis teh. Hup. Ke. Ieu teh jiga na aya saya mah nu dek anyat ka imah.
Tenang we nya. Teu kudu hariwang. Da moal nanaon. Ieu mah sobat abah jigana. Pokna mama jangan Sanukri. Nu harita tungkul sabari meuremkeun socana. Anu tekung silila ti harita. Nah atuh ari keberug teh. Panto tepas disada. Aya nu mukakeun tarik pisan. Atuh kuat kala luncatan Buldan jeung Hoer teh. Nu harita memang dari yukna teu jarauh ti lawang panto. Sabari duanana muru ka tengah riungan. Sabari ngaharudung sirahna ku sarung polengna. Duanana nyararuuh kana talupu nu diamparan ku samak kawas nu keur sujud diharudung ku sarung. Buldan nu harita ujug-ujug aya jurung kunung udar sarungna nu dipake ngaharudung. Matana ngadadak molotot manco seukeut pisan ka kersana mama ajengan Sanukri. Nu harita masih rekes babacaan sabari milang tasbihna. Buldan nu harita molotot teh ujug-ujug ngegerem. Tuluy cumarita kalayan sorana aweur handaruan. Netelakeun eta teh lain sora Buldan nu sanyana. Sabari cedok nyembah sagala rupa ka kersana mama ajengan. Sampurasun mama ajengan. Ieu kaula yeuh nyanggakeun sembah pangabatos ka ujug panjenengan. Hampura. Ieu kaula tumorojo nonghol datang tanpa raratan. Ngurunyungna tamu ngaganggu ka ieu kumpulan. Kaula diutus ku Raja Anom sejang ngadugikeun hiji perkara nu kalintang pentingna ieu teh kaula nuhun. Oge kasangkan kasaksian ku balerean nu aya di dieu. Pokna eta sora nu nyerup ka Buldan di sapayanuneun mamang ajengan. Sabari ngeluk tungkul bangun nu ajrih nakeranan. Nya ge babasaanana jiga nu kurang sopan kadengena. Ya bongkena bangsa nu karari itu jigana rarasaana mah basa sarupa kitu teh sopan we meureun. Sing horeng, sing mana horeng eta teh geuning Ki Rangga Suteja. Salah sahiji patih ti Karajaan Pasir Hingkik nu dirajaan ku Raden Asta Wirabajra. Nu tayalian ti Jumani tea mitra. Nu kungsi dikukut ku mama ajengan nalika ngalalana di alaman usaha harita. Ki Rangga Suteja teh ngurunyung datang nempungan ka mama ajengan ngahaja. Dina mangsa keur ngarariu. Memang kitu pak diparentahkeun anak ku Raja Anom teh. Ki Rangga Suteja teh harita meunang pancen pikeun mere beja ngeunaan kaayaan di nagarana. Nyatana di nagara Pasir Hingkik. Nu kiwari keur meujeuhna haringhang. Alatan geus ngurunyungna deui ulun-ulun pangacow. Ari nu jadi dalangna tayalian ti Ratu Gendis Hinis we. Nu ayeuna kakuatanana leuwih rongkah ku ngirimkeunana warejit kalayan demit ka Karaton Pasir Hingkik. Nu antukna ngajadikeun nyimas kana ngaarum nu tayalian indungna Jumani. Ayeuna keuna ku eta warejit ngabalokkarkeun inyana teu walakaya. Ieu teh salah sahiji akibat tina kabiadabanana Nyi Ratu Gendis Hinis metakeun ajian kalecis iblis. Nu geus dironjatkeun jeung geus disampurnakeun tingkatanana. Anu antukna eta ajian teh bisa dipetakeun kalayan digunakeun ti alam anu beda tur teu bisa dipaluruh ti manajolna. Atuh pangawasa Raja Anom atawa Jumani oge
Antukna teu bisa ngayonan kana eta kakuatan teh. Da sidik Nyi Ratu Gendis hinis teh kapan ayeuna mah keur aya di alam manusia. Nu tempatna kahalangan ku wates kakuatan nu teu bisa ditembus ku kakuatan Jumani oge sakumna wadia balad nagara kerajaan Pasir Hingki. Taku sabab eta atuh antukna mah Raja Anom teh daek teu daek kudu muntang tulung ka bangsa manusia. Lumasar kana panuduhan Raden Maulana nu jadi bapakna. Pokna teh cenah ieu perkara teh moal bisa diayonan kungan saukur ngandelkeun kakuatan Raden Astawirabajra alias Jumani nu dalah Raja Anom teh. Tapi kudu samiuk jeung bangsa manusia nu aya hubungan darah jeung manehna. Lain harti Raden Maulana teu daek turun aub ngalibatkeun dirina secara langsung pikeun ngabantu eta oge. Dan geus kairong moal untupan ngayonan ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis hinis nu ayeuna. Kusabab geus dironjatkeun teh. Carana lian ti kudu ngamprokeun dulur sabapakna bangsa manusia. Ya bangsa manusia asli. Pikeun ngahijikeun dua watek jeung pasipatan anu beda. Pikeun dijadikeun hiji kakuatan anu hamo bisa dilawanan ku kakuatan sabangsa siluman mana oge. Engkena eta kakuatan baris ngalebur ngajadi hiji. Eta kakuatan teh nyatana sipating diri ngajadi hiji. Hiji ageman, hiji tujuan, hiji keyakinan. Mung hiji nu gaduhna. Nu maha tunggal, maha kawasa tur maha sagalana. Cenekna sagala rupa nu beda ngan saret dina syariat. Tangtungan oge rupaan ngan saukur pupulasan pikeun ngajadikeun reana pilihan. Anu netelakeun dadamelan mantenna sakitu reana di ieu alam. Atuh satu tasna kirang kasuteja ngadalkeun pamaksudanana ka kersana mama ajangan Sanukri harita. Kalayan disaksian ku sababaraha urang tokoh pilemuran kampung Jenggung kaasup Anggala jeung Kang Isak. Atuh antuk nama sababaraha poe teh harita mama ajangan Sanukri teh tatan-tatan ngagembleng Anggala ku mangrupa-rupa ilmu kabatinan. Da ari kitu teh mah kari ngasakeun eta oge. Da geuning dadasarna mah geus nyampak da puguh sakurang-kurangna. Akisani oge kungsi masantren pan. Nu ilmuna nya ilmu bag-bagan agamana diturunkeun ka Anggala salila dikuput ti lelemut teh. Kajadian sarupa ieu teh da memang geus jadi katangtuan nu baheula kungsi di pedar ku Raden Maulana nalika nitipkeun eta dua turunanana. Bisa jadi ieu oge salah sahiji akibat ngarumpak aturan numutkeun katerangan sababaraha urang ulama Syafi'iyah nu terang-terangan ngalarang perkawinan antara manusia jeung bangsa jin kusabab beda jenis teh. Nya ge aya sababaraha katerangan ulama nu saret ngamakruhkeun di antarana Imam Malik jeung sabagian ulama Hanafiyah. Tah ieu teh resiko pikeun Raden Maulana nu geus nyokot kaputusan ngawin bangsa jin. Kumargi ieu mah mung sakadar dongeng fiktif nya mitra. Pribados salakon nu medarna oge nu ngarangna teu pisan-pisan. Niat nguat ngaitkeun ieu carita kana aturan nu parantos ditangtukeun ku para ulama ngeunaan hukum halal haramna. Laku lampah nu gaduh lalakon dina ieu carita jeung katangtuan nu tos dicatet dina sababaraha kitab. Pribados sejana da dihapunten nya mitra. Aya wae nu sae kangge dipulungan. Ya mangga dicandak atuh anu teu saena mah mugia ulah dugikeun ka
ngajantenkeun perdebatan gitunya ngabalukarkeun pacongkedan papada urang dina kehidupan nyata atanapi nu sanyana itu mitra. Nah, so heula mitra. Anu nuju ngaleueut kopi atuh mangga dileueut heula kopi nya bilih kabujeng tiis. Atuh anu bade kajamban mangga kajamban heula nya. Sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribadi saja dianggo silaturahmi nya nepangan palawargi anu parantos satia ngadangukeun ieu pedaran caritana anu parantos kersa subscribe terutaminya anu masihan jempol oge kanu parantos ngarsakeun nyerat komentar anu bade komentar daftar hadir titip salam oge anu masihan kritik oge saran mangga serat bae dina kolom komentar tangtos ku pribadi saja diperhatoskeun kalayan kabingahannya mitra. Atuh anu seja di tepangan dina danget ieu di antawisna ka hiji teh kakang kapangersa Kang Ade Sukarna anu linggih di Cicadas Bandung. Salam baktos Kang Ade mugi area dina kawilujengan. Teras ka Kang Maryana Yana anu linggih di Rengas Dengklok Karawang. Salam baktos Kang Yana mugi area dina kawilujengannya urang Karawang sadayana. Kitu di Kakang Dego Cimerang anu teu oleh nyakseni anu linggih di Purwakarta. Salam baktos Kang Dego mugi area dina kawilujengannya Kang. Lajeng ka karsana Kang Haji Dik Batagor, Bos Batagor. Anu ngagaduhan rumah makan Dik Batagor di Cimahi di Jalan Ganda Wijaya. Kamari teh ngalangkung kadinya pribados teh. Anu teu aya rupina. Terus lami teu pendak Kang Dik mugi daramangnya sadayana. Salam baktos ti pribados. Kitu deui ka lajengna ieu teh ka Teh Wiwin atuh nuhun nya parantos nyerat komentar nyatos hadir dina kolom komentar kitu tah. Ge ka saderek Egi anu linggih di Cijerah. Lajeng ka Mas Oyum anu di Bihbor Raya Kopo. Ka Teh Yulinda Belia, lajeng ka Payaya Subrata, Kang Imruhimat di Tasikmalaya, Kang Arisandi di Sukabumi, kum kasadayana nya kehilap ka warga Kampung Jenggung di Cianjur, ka para sepuhna oge ka wargi-wargi sadayana anu sejamanco dina ieu channel atuh nuhun nya kana pangrojongna. Mugia sadayana atuhnya masing area dina kawilujengan. Gah ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi pangrojongna kitunya. Mudah-mudahan we atuh kasayan palawargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu langkung ageng rupina. Atuh nuhun sakali deui ka palawargi sadayana. Mangga urang lajengkeun di mitra. Mangga urang lebet deui kana jejer carita dongengna mitra. Tah kusabab ngarumpak kana aturan sarupa kitu teh atuh antukna Raden Maulana sasat ngarandapan akibatna yeuna. Nyatana kudu nyang hareupan mamala nu sakitu pajejeutna. Nu daek teu daek kudu disering-sekeun ku anjeunna. Nganya angger we geuning abong
manusia makhluk nu diciptakan paling sampurna dibandingkan jeung makhluk-makhluk sejen. Tungtung nama syariatna kudu dibantuan ku bangsa manusia kene. Dina hal ieu mamajengan sanupri katut anggala nu kudu milu campur pikeun ngayonan mamala nu kiwari keur tumiba ka alam lelemut. Oge di alam manusia singkatna carita sanggeus anggala digembleng ku mamajengan sanupri sababaraha poe satutasna kirangga suteja nepikeun pamaksudanana ka kersana mamajengan khususna cundukana waktuna anggala katut mamajengan sanupri sejak miang ka alam lelemut nyatana ka nagara pasir hingkik pikeun ngabantuan dulur sabapana nya dulur sabapana anggala nyatana Raden Astawira Bajra alias Cumani Tea nu tetela beki dieu teh beki ripuh ka ayanana pangpang namah nagara pasir hingkik teh terus-terusan diserang ku mangrupa werjet nu dikirimkeun ku Nya Ratu Gendis Hinis ti alam manusia. Tumerapna kasababaraha warga nagara pasir hingkik teh sing koloyong nungtutan beunang ku mamala mangrupa panyakit batin nu ngabalukarkeun kaum lalakina saolah teu areling. Tiap-tiap awewe di eta nagara teh teu sidikna diudag-udag pikeun dijadikeun palampiasan nafsu birahi nu saolah teu bisa ditarahan deui. Poharanya mitra ieu teh akibatina pangaruh ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis Hinis. Atuh sakitu kacauna kaayaan nagara pasir hingkik dina mangsa harita teh. Ari tumarapna ka bangsa gagedean mah kaasup para punggawa jeung papatih nu geus baroga daya tahan nu kalatih mah teu kitu-kitu teuing. Tumarapna eta pangaruh ajian kelecis iblis teh ankur timbang matak leuleus we kana awak komo ari Raja Anoma geus puguh bisa disebut kebal tina nya kebal ti asalna oge. Jadi teu ngaruhna naon ngan pedah teu bisa mapatkeun pangawasana pikeun males eta kakuatan. Da puguh datangna oge mangrupa werejit apanan katambah aya wates anu teu bisa ditembus. Dina harti posisi nagara pasir hingkik dina mangsa harita teh bisa disebutkeun katarajang tapi teu bisa narajang pikeun males. Kan kitu we sabisa-bisa nahan nya bertahan kitu. Nya eta nu jadi korban teh nu jadi indung pituina nu katelah nyemas kana ngaarum. Mun nepi ka ayeuna can keneh sadar. Lamun teh mah teu diburu-buru ditarekahan, nya teu buru-buru ditarekahan. Aya bahan nagara pasir hingkik teh hancur saeutik demi saeutik. Marokpokan kawas gundukan keusik di banyuran ku cai. Raden Astawira Bajra teh sasat geus ngarasa taak ngayonan nu teu kadeuleu nu tumerap ka nagarana harita. Asa eueuh pakumaha da sidik nu jadi indungna ratu nyemas kana arum teu bisa walakaya pisan. Da puguh masih keneh tacan sadarkeun dirina. Atuh rada paciweuh kaayaan nagara pasir hingkik dina mangsa harita teh. Di jero karaton Raja Anom budak gidig teu puguh sabari agagandong pananganana disaksian ku para punggawa katut papatih nu hempak merbayaksa. Jigana keur dirundung kabingung nya jiga nu keur dirundung kabingung pangeussi karaton teh bingung da puguh teu apal tarekah naon deui anu kudu dilakonan. Kirangga suteja nu harita sila dipayuneun Raja Anom oge katara kawas nu beak dengkak. Sok padahal biasana mah apanan manehna teh sakitu calakanana tur binekasna pikeun nemerakeun kumandangna karajana. Tapi ayeuna mah kawas anu butek. Nu aya ngadon jiga nu milu balueng.
Ieu teh memang salah sahiji pangaruh ajian kelecis iblis bogana ratu gendis hinis. Geus narekap asup ka sakuriling bungking na wewengkon karaton. Pangapunten kaula nun Gusti. Da ieu teh kedah kumaha atuh nyepi lampaheut. Pun paman meuni asa ngaraos teu walakaya ieu teh. Pangawasa kitu deui ieu emutan. Emutan pun paman oge kawas nu teu tiasa digunakeun. Aduh ampun, na kedah kumaha atuh ieu teh Gusti. Pokna Kirangga Suteja sabari cedok nyembah karaja Anom nu harita masih dag-dag dig-dig. Teu puguh sasat nuju bingung anjeunna oge. Sanggeus sapatara jongjonan ngahuleng pok weh anjeunna oge cumarita mahiran ke Patih Kirangga Suteja nu ngeluk tungkul. Paman numutkeun kana irongan kaula mah sagala rupa nu tumiba ka urang salarea teh. Tayalian ieu teh memang pangaruh pangawasana bibi gendis. Nu masih keneh can bisa ditarekahan ku urang salarea. Yanti kudu sabar sabari nungguan pun rama oge bantuan ti baraya kaula nu aya di alam manusia. Teu kudu hariwang ayeuna mah sabisa-bisa urang salarea lianti satekah polah ngahijikeun kakuatan saaya-aya. Pikeun nahan oge urang museurkeun pikiran urang pikeun meredih kanu maha suci. Sangkan ditang tayungan tina sagala rupa mamala. Sumerah ikhlas kalayan ridho. Urang sami-sami sanggakeun kanu maha kawasa. Da urang salarea mah teu daya teu upaya tur teu walakaya. Da puguh diusik malikeun ku nu gaduhna. Keunda tarekah mah pan salila ieu oge geus dilakonan. Hasilna mah urang sanggakeun we ka mantenna Gusti nu Maha Suci nu ngawasa sakabeh alam katut pangeusina. Pokna Raja Anom abong teh alus jejeuhan keur aya mangsa di alam manusia alika jadi jumani keneh. Nu dididik ku kersana mama ajengan Sanukri. Atuh aya onjoyna nalika cumarita tur nemrakeun kumandangna dibandingkeun jeung bangsa lelemut nu sejen mah. Memang menumutkeun kebiasaan mah. Nya numutkeun kebiasaan bangsa lelemut mah memang teu ilahar. Cumarita samodea kitu teh. Da bisa kasebut aneh. Tapi lantaran nu cumarita na sasat jadi rajana. Nya sakabeh nu ngadengekeun daek teu daek nyakseni tur satuju kana sagala rupa nu diparentahkeun dina waktu harita. Karina kayaan sing hariul kitu kadenge di luar karaton para punggawa caliweurah. Netelakeun aya nu sumping disusul ku ngurunyungna gulang-gulang nu ngadeuheus ka payuneun Raja Anom. Sabari cedok nyembah eta gulang-gulang teh seja mere laporan. Kaula nun Gusti dihim abdi seja nyanggakeun sembah pangabaktos. Obe seja nguningakeun rehna di luar aya dua urang tatamu ti bangsa manusia. Sabeuna mah di lembur kampung Jenggong kaula nun. Bagja temenan. Berkah geuning nu ditungguan teh geus datang. Sok paman Patih bagjakeun kolot kaula eta tur
titah ka jero kade umat ya hormat perlakukeun aranjeunna saperti tatamu agung. Aduh nuhun Gusti, doa abdi sadaya parantos diijabah. Saur Raja Anom, harita katara ngarasa atoheun. Ngadenge aya nu datang teh, ya geus pasti eta teh mamajengan Sanukri nu jadi kolotna nalika di alam manusia. Atuh harita keneh sababaraha gulang-gulang dibarengan ku Kirangga oge Arya Dwi Reksa. Sejak ngambagjakeun nu nambe sumping di gerbang karaton. Da puguh mama ajengan mah geus boga ajian pikeun nyingkirkeun hijab antara pikeun nyinglarkeun hijab antara alam manusia jeung alam lelemut. Atuh teu sabaraha hesehna hayang nganjang ka nagara pasir hingkik nu aya di alam lalemut teh. Ngan teu langsung norojol ka jero karaton soteh sejak ngajenan kana aturan nu lumaku di eta nagara. Jadi di luar we saacan di widiantur dihaturanan ku raja nama nya we geuning nu daratang teh tetela kersana mamajengan Sanukri dibaturan ku Anggala anu ngajadikeun papatih katut para punggawa oge rada ngajonghok nalika nelak-nelak rurupaan Anggala anu memang keuretan beungeutna teh sarimag pisan jeung rajana. Atuh cedok we Kirangga oge Arya Dwi Reksa nyarembah nyanggakeun salam hormat kanu anyar datang. Dituturkeun ku para punggawa nu harita keneh oge eta dua tatamu teh langsung dibagjakeun kalayan dihormat sakumaha mistina. Nu dihaturanan piwarang teras ngabujeng ka lebet karaton. Sajolna ka jero karaton teu wudu we matak ngajadikeun saeusi karaton rada kaget pangpang mah nempo Anggala. Tapi teu laloba omong salarea sejak nundukkeun sirahna tandangin hormat ka mamajengan Sanukri katut Anggala. Nu dituturkeun ku para papatih jeung sababaraha punggawa sejak ngadeheus ka payuneun Raja Anom. Saacan nepi oge Raden Astawirabajra atawa Raja Anom teh miheulaan buru ka mamaajengan pikeun ngarangkul kalayan nyium pananganna mamaajengan pinuh rasa hormat. Teteh lageuninganan Raja Anom teh teu poho kana purwadaksina. Najan ayeuna geus jadi raja teu wudu we adabna nu linuhung ditunjukkeun ebreh ka jalma nu sakuduna dihormat mah. Memang ieu teh lain watak asli bangsa lalemut bisa disebutkeun luar tina tetekon. Sokomo ieu ninggangna ka hiji raja nu keur kumawasa. Tapi teu kitu. Ari ninggangna ka Raja Anom mah geuning da sidik lain asli sapinuhna bangsa lalemut. Aya we di antarana watak kamanusiaan nu ngancik dina dirina nya ge dina kaayaan jadi raja sanggeusna munjungan ka mamajengan Sanukri. Raja Anom teh saterusna ngabagjakeun Anggala nu jadi dulur sabapana. Nu harita oge silih bagjakeun nya ge geus pada hafal ka masing-masing dongengna. Tapi pan ari amprok mah kakarayeuna. Singkatna carita sanggeus silih bagjakeun di jero eta karaton kalayan nyawalakeun kaayaan nu keur karandapan ayeuna. Kalayan sarerea pada satuju sejak samiuk ngahijikeun kekuatan pikeun ngayunan kekuatan ajian kelcis iblis. Nu dipetakeun ku Nyai Ratu Gendis Hinis. Dari kitu teh mah geus pada apal kana tarekah nu baris dilakukeun teh. Ayeuna mah kaya kariderna
nyiapkeun sagala rupa hal anu diperlukeun dina ngalampahkeun eta tarekah. Ya memang mama ajengan sanukri pisan nu diperedih tanagana oge pikiranana. Anu sabenerna mah mama ajengan oge ngankur syarat tatahar dari nu purungna mah ieu teh anggar we Jumani jeung Anggala nu engke bakal dibantuan ku nu jadi bapana nyaeta Raden Maulana. Kacaritakeun ayeuna kaayaan Nyi Ratu Gendis Hinis nu di alam manusia nyaeta di Curug Ciung di wewengkon Garut. Nu teteh lageningan beuki dieu teh kakuatanana memang beuki rongkah, alatan geus hasil ngahasut bangsa manusia pikeun dijadikeun balad manehna. Ku cara ngajiret bangsa manusia ku anu kasasar lampah, nu tega nukeurkeun jiwana ku pangbibita kasenangan dunya barana. Pangpangna mah kaum lalaki anu tarawasa nahan nafsu birahina kalawan jinis. Ieu teh salah sahiji rongkahna pangaruh ajian kalecis iblis nu dikawasana. Atuh beuki sakama-kama we kalakuanna teh salian tinimbulkeun mamala di alam manusia oge kakuatanana sanggup nembus ka alam sejen. Salah sahijina ka nagara Pasir Hingkik nu teu walakaya nalika eta tiwatek ku Nyi Ratu Gendis Hinis nya ge ti alam manusia. Bah Pertala nu harita geus babalik pikir kalayan aya dina bimbingan Aki Sani nu jadi kolot nu nguput Anggala sakaligus nu jadi emang napituin Bah Pertala. Antuk nama katohyan oge siasat nu geus dijalankeun satukangeun Nyi Ratu Gendis Hinis nu sejak bengkok sinembah ka manehna. Atuh akhirna mah Mbah Pertala teh jadi korban kabeadaban Nyi Ratu Gendis Hinis. Ucara diseusup getihna tur layona nu geus garing dijagrakeun di buruan hareupeun paguron bogana Aki Sani. Harita teh wanci tunggang gunung. Memang geus sareupna kaayaan di wewengkon paguron Aki Sani teh. Aki Sani teh dek kacai pikeun wudu. Saacan ka tajuk pikeun ngalaksanakeun salat magrib berjamaah jeung para murid-muridna. Ngadadak ti luhur aya nu ngagebrug, murag pas pisan hareupeun Aki Sani nu keur ngagedik. Murug ka kula anu teu wudu we ngajadikeun Aki Sani reuwas ngabireungeuh nu ngagubrag hareupeunna teh. Anu tetela gening layona nu jadi alona. Esok sanojan layona geus teu mangrupa alatan garing jiga meunang meureut. Tapi Aki Sani teh wow keneh kana bajuna nu dipake ku Bah Pertala. Memang can lila harita teh karek ngaleos ninggalkeun paguron Aki Sani. Da poe harita teh kebeneran Bah Pertala geus nepungan Aki Sani. Atuh Aki Sani teh ruas kampur sedih ningali nasib nu jadi alona nu geus ngababatang jadi bugang kalayan dina kaayaan nu matak ginggiapeun. Da sidik kitu kaayaanana. Astagfirullahaladzim. Nah, ieu teh ngabongkena siluman. Siluman urus tunyung. Kalakuan teh biadab daya papadana. Ampun, dedeh teuing alo aing. Nu hiji-hijina. Ku teu sangka nasib teh kudu ngarandapan hal samodel kieu. Pokna Aki Sani harita sabarian hiprek di buruan paguron ngarangkul layon Bah Pertala. Nu kaayaanana geus ngariut garing kawas meunang meureut. Aki Sani teu wasa nahan kasedihna ningali kaayaan nu jadi alona.
nya ge salila hirupna Mbah Partala teh teu boleh ngamusuhan wae ka manehna. Tapi pan saacan jadi korban kabiadaban Nyi Ratu Gendis hinis, Mbah Partala teh geus seja ngarubah laku lampahna kalayan ngaku salah tur menta dihampura ka Kisani. Tah alatan ieu oge syariatna nu ngajadikeun Mbah Partala jadi korban kabiadaban Nyi Ratu Gendis hinis ayeuna. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.